Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu wa nafa'ana bi ulumihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu adabil wudu'i hartosna ari ieu eta bab buat mertelakeun adab-adaban wudu. Faida farogta maka di mana-mana paragat anjeun minal istinja'i tina istinja tina bebersih cebok. Pala tatruk maka ulah ninggalkeun anjeun asiwaka kana siwak. Fa innahu da saenyana itu siwak matharatun eta jadi alat lil matharatun lil pami eta janten alat bebersih pikeun cangkem pikeun baham. Wa mardotun sareng jadi karidoan lirobi pikeun pangeran pikeun Allah Subhanahu wa taala. Wa maskhototun sareng pikeun jadi pangbebendu li syaiton pikeun setan. Wasolatu sareng ari salat bisiwaki sarta siwak ku ngalaksanakeun siwak abdolun eta leuwih utama min sab'ina tibatan 70 naonana salatan salatna bila siwakin ku teu make siwak ku henteu siwak heula. Waruya sareng diriwayatkeun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu katampi ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala nyarios Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula an asyaqqa ilaih qala kandika saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula an asyaqqa lamun teu mah henteu ngamasakatkeun teu ngaberatkeun ala ummati ka umat kami la amratuhum yakin rek marentah kuring bis ka itu umat bisiwaki kana siwak pikul li sholatin dina saban-saban salat. Jadi dina ieu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyaurkeun lamun teu mah siwak henteu matak ngaberatkeun pikeun umat kami maka yakin kami erek marentah kana eta siwak pikeun saban-saban rek ngalaksanakeun salat. Wa anhu sareng katampi ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umirtu diparentah kuring bisiwaki kana siwak hatta khositu nepikeun ka sieun kuring ayak tuba kana yen mardukeun ngudukeun kana itu siwak alaya ka kami. Sumajlis tuluy diuk anjeun lil wudu'i pikeun wudu mustaqbilal kiblati bari nyanghareup ka kiblat ala maudi imurtafiin netepan kana tempat anu leuwih luhur anu rada luhur kaila yusi baka sakira-kira henteu ngeunaan ka anjeun naon arrosasu keceretan. Jadi sarajengna dina waktos urang bade wudu teh sok anjeun kedah nyanghareup ka kiblat kalawan calik dina tempat anu lada luhur atanapi maudi murtafiin supaya henteu ngeunaan rosas keceretan eta mah rek keceretan najis atanapi keceretan cai anu tos diangge wudu. Wakul sareng kedah ngucap anjeun bismillahirrahmanirrahim rabbi a'udzubika min hamajatis syayatin. Bismillahi kalawan nyebat asmana Allah sifatna Allah ar-Rahman anu maha ar-Rahim.
Robbi duh pangeran abdi a'udu nyalindung abdi bika ka Gusti min hamajatis sayatini tina godaan setan wa a'udu sareng nyalindung abdi bika ka Gusti Robbi duh pangeran abdi ayah durun kana yen ayana atanapi kana yen hadirna itu setan sumagsil teras kumbah anjeun yadaika kana tangan anjeun salasan kalawan tilu wangsulan tilu balikan qabla an tadkhulahuma samemeh yen ngasupkeun anjeun kana itu yad al inaa kana wadah waqul Allahumma inni as'alukal yumna dan seterusnya. Wakul sareng kedah ngecap anjeun Allahumma ya Allah ini saenyana abdi as'alu nyuhunkeun abdi ka Gusti al yumna kana supaya janten kakuatan dina ngalaksanakeun taat atanapi jan al yumna kana supaya maparin kasayan wal barokata sareng jadi kabarokahan nyuprih kabarokahan wa a'udu sareng nyalindung abdi bika ka Gusti min suumi tina kagorengan wal halakati sareng tina karuksakan salajengna sabada anjeun calik dina tempat anu murtapi salajengna anjeun teh sabari maca bismillahirrahmanirrahim Rabbi a'udzu min hamajati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun salajengna sumagsil yadaika teras anjeun teh kedah ngumbah kana panangan dua anjeun kalawan salasan tilu wangsulan qabla an tadkhuluhumal ina wa qul Allahumma inni as'alukal yumna wal barokah wa a'udzu bika min su'umi wal halakah Summanwi teras kedah nganiatan anjeun rob al hadasi kana ngilangkeun hadas awis tiba hata solati atawa niat ngameunangkeun salat walayan bagi sareng teu peryogi naon ang ta'juba yen leungit naon niatuka niat anjeun qabla ghuslil wajhi samemeh ngumbah beungeut kumbah rarai palaya sihu maka teu sah naon wudu ka wudu anjeun summa khud teras kedah nyokot anjeun gurfatan kana sasiukan kana sasiuk cai lipika pikeun cangkem anjeun wa tamadmad sareng kekemu anjeun biha ku ieu gurfah salasan kalawan tilu uwihan wa balik sareng kudu ngabagetkeun anjeun kedah nepikeun anjeun pirodil mai dina ngabulak-balik cai ilal gulsomati kana gulsomah rasul hulkum atanapi jakun illa ang takuna angin yen bukti anjeun so iman eta puasa patarpuk maka kudu ngalonkeun anjeun wakul sareng kedah ngucap anjeun Allahumma a'inni ala tilawati kitabika dan seterusnya Allahumma ya Allah a'inni mugi nulungan Gusti ka abdi ala tilawati kitabika kana supaya bisa maca kana kitab Gusti wa qasratid dikri sareng supaya seueur eling seueur dikir laka ka Gusti wasabit sareng muga netepkeun Gusti ni ka abdi bil qauli sabiti kalawan kaul sabit kalawan kaul anu tos tetep fil hayati dunya dina kahirupan dunya wa fil akhirati sareng dina kahirupan akhirat salajengna anjeun teh kedah nganiatan dina rek wudu teh niat rob ala hadas niat ngilangkeun hadas atawa atanapi niat pikeun ngameunangkeun salat salajengna summa khud gurpatan salajengna anjeun teh kedah nyokot kana sasiuk atanapi kedah nyokot sasiukan tina cai pikeun ngumbah atanapi pikeun
kemu cangkem anjeun kalawan 3 wangsulan. Sabari ngucapkeun Allahumma a'ini ala tilawati kitabika wa qasrati dzikrilak wasabit bil qauli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Summa khud teras kedah nyanak anjeun gurpatan kana siukan dianpika pikeun irung anjeun wastansak sareng kedah istinsak anjeun nyingreup cai istinsak biha kalawan ku itu gurpah salasan kalawan 3 wangsulan wastansir sareng kedah nyebrengkeun anjeun mak kana perkara pil anpi anu tetep ieu ema dina irung min rutubatin nyatana tina babaseuh atanapi tina cairan. Wakul sareng kedah ngucap anjeun pil istinsaki dina waktos istinsak Allahumma arihni raihatal jannati. Allahumma ya Allah arihni muga ngambeukeun Gusti ni ka abdi raihatal jannati kana ambeuna atanapi kana seungitna surga. Wa anta ari Gusti ani ti abdi rodin eta anu ridho. Wapil istinsari sareng kedah ngucap anjeun dina waktu istinsar nyebrengkeun Allahumma inni a'udzu bika min rawaihin nari. Allahumma ya Allah inni sanyana abdi a'udzu nyalindung abdi bika ka Gusti min rawaihin nari tina bauna neraka tina ambeuna neraka wasu'ud dari sareng tina gorengna tempat dar imah anu salajengna anjeun teh sok cenah kedah nyanak kana sasiukan pikeun irung anjeun tegasna mah pikeun nyingreup cai atanapi pikeun nyebrengkeun kana perkara anu aya dina anpi anu aya dina irung sabari dina waktos istinsak teh anjeun macakeun kana doa Allahumma arihni raihatal jannati wa anta anni radin. Sareng upami dina waktos istinsar anjeun teh kedah maoskeun kana doa Allahumma inni a'udzu bika min rawaihin nari wa su'ud dari. Salajengna summa khud teras kedah nyanak anjeun gurpatan kana sasiuk liwajhika pikeun rarai anjeun pagesil tuluy ngumbah anjeun biha kalawan ku itu gurpah min mubtada itastihil jabhati timimiti lega na tarang ila muntaha ma nepi ka tungtungna perkara yakbalu anu madep ieu ema minad dakoni tina gado pituli dina panjangna wa minal uduni sareng timimiti cepil ilal uduni nepi ka cepil fil urdi atana fil arodi dina lebarna wa ausil sareng kedah nepungkeun anjeun almaa kana cai ila maudi tahdipi kana maudi tahdip wa huwa ari ieu maudu tahdip ma eta perkara yu tadu anu dicawiskeun anu dibiasakeun anu tos biasa saha annisa'u pirang-pirang istri tanhiyatas sa'ri kana ngaleungitkeun rambut anhu tina itu maudu wa huwa ari itu maudi ma eta perkara baina rosil uduni antara pucukna cepil ila jawiyatil jabbaini nepi ka sisina juruna pirang-pirang jabbain nepi ka sisina dua kening
Ani ngamaksud kuring mak kana perkara yaqou anu tumiba ieu ma minhu tina ieu maudu fi jabhatil wajhi dina tarang wajah. Wa ausil sareng kedah nepungkeun anjeun almaa kana cai ila mana bitis suuri kana tempat jadina pirang-pirang rambut al arbaati anu opat. Al hajibaini tegesna kahiji halis dua, wasaribaini kadua kumis dua, wal ahdabi sareng bulu mata dua, wal idaroeni sareng idaroen dua ati-ati. Wahuma ari ieu idaroen ma eta perkara yuwajiani anu ngabeneran anu ngalengkungan al udunaini kana cepil dua min mubtada lihyati tina tempat kawitan jenggot. Wayajibu sareng wajib naon isolul ma'i nepikeun cai ila mana bitis sya'ri kana tempat jadina rambut minal lihyati tina janggot al khofi pati anu ipis dunal kasi pati henteu anu kandel. Wakul sareng kedah ngucap anjeun inda goslil wajhi dina waktos kumbah rarai Allahumma bayyid wajhi binurika yaumi tabjid wujuhu ilaik. Allahumma ya Allah bayyid muga ngabodaskeun wajhi kana rarai abdi binurika kalawan nur Gusti yauma tabyad dina waktos bararodas naon wujuhu auliyaika pirang-pirang rarai wali Gusti wala tusawid sareng ulah ngahidengkeun Gusti wajhi kana rarai abdi bidul matika kalawan popoek Gusti yauma taswadu dina waktos hararideng naon wujuhu a'daika pirang-pirang rarai pirang-pirang beungeut musuh Gusti musuh anjeun. Wala tatruk sareng ulah ninggalkeun anjeun tahlilal lihyati kana nyela-nyelana jenggot al kasipati anu kandel. Janten dina ieu bab bade ngabahas tentang tata cara dalam berwudu. Nah, apabila engkau telah selesai melaksanakan istinja atau cebok, maka janganlah meninggalkan bersiwak, sebab bersiwak itu dapat membersihkan mulut, menyenangkan Allah, mendapatkan ridho dari Allah, dan membuat setan membenci kepada kita. Satu kali sholat dengan bersiwak lebih utama daripada 70 kali sholat tanpa bersiwak, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-siwaku matharatun lil fami wa mardotun lil rabbi wa maskhatun lisayatin. Siwak itu mensucikan mulut, menyebabkan turunnya ridho dari Allah, dan menyebabkan setan marah terhadap kita. Salatun bisiwakin afdalu min sab'ina salatan bila siwakin. Hadis lain menyebutkan bahwa satu kali sholat dengan bersiwak itu lebih utama daripada 70 kali sholat tanpa bersiwak. Laula an asuqqa ala ummati la amartuhum bisiwaki fi kulli sholatin. Kanjeng Nabi bersabda, andai kata aku tidak takut memberatkan umatku, pasti aku akan perintahkan kepada mereka agar bersiwak setiap hendak melaksanakan sholat. Umirtu bisiwaki hatta khositu ayaktuba alayya. Hadis lain menyebutkan,
aku telah diperintahkan oleh Allah agar bersiwak, sehingga aku khawatir siwak itu akan diwajibkan kepadaku. Nah, kemudian sesudah engkau bersiwak atau menggosok gigi lebih tepatnya, maka duduklah dengan menghadap kiblat di tempat yang sedikit tinggi agar engkau tidak terkena percikan air yang jatuh ke tanah ataupun ke lantai yang tidak suci. Lalu bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamajatis sayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari gangguan setan, dan saya berlindung kepadamu pula dari kehadiran mereka di sisiku. Kemudian basuhlah kedua tanganmu sebelum memasukkannya ke dalam wadah tempat air wudhu, dan bacalah doa Allahumma inni as'alukal yumna wal barokah wa a'udzubika minas su'umi wal halakah. Ya Allah, saya mohon kepadamu kekuatan menjalani ketaatan dan barokah, dan saya berlindung dari kesialan dan kebinasaan. Sesudah itu berniatlah untuk menghilangkan hadas atau niat supaya diperbolehkan untuk melaksanakan sholat. Dan niatmu itu tidak boleh berlalu sebelum membasuh wajah agar sah wudhumu. Maksudnya niat wudhu itu dilakukan bersamaan membasuh muka. Lalu ambillah air untuk berkumur sebanyak 3 kali dengan bersungguh-sungguh memutar air dalam mulut sampai ke bagian atas tenggorokan, kecuali jika dalam keadaan berpuasa ataupun kalau sedang berpuasa. Maka berkumurnya harus biasa saja, tidak boleh berlebihan. Ketika hendak berkumur, bacalah doa Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasratid dzikri laka wa tsabbit bil qauli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Ya Allah, buatlah saya sehingga mudah bagiku membaca Al-Quran dan memperbanyak dzikir kepadamu, dan kuatkanlah saya dengan ucapan yang kokoh di dunia dan di akhirat. Kemudian ambillah air lagi untuk dihirup dengan hidung sebanyak 3 kali dengan membacakan doa Allahumma arihni raihatal jannati wa anta anni radin. Ya Allah, ciumkanlah saya bau surga sedangkan engkau ridho kepadaku. Kemudian semprotkan atau semprotkanlah keluar air tersebut dengan membaca Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nari wa su'iddar. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari bau neraka dan dari kejahatan tempat tinggal saya. Kemudian ambillah air untuk membasuh wajah, mulai dari permukaan dahi sampai ke ujung dagu bagian depan, dari telinga sebelah kanan sampai telinga sebelah kiri. Dalam membasuh wajah ini harus merata ke seluruh wajah sampai pada bagian antara bagian atas telinga dan tepi pelipis, yakni tempat ditepati dahi. Air itu harus sampai pula membasuhi 4 tempat tumbuhnya bulu di wajah, yaitu tempat tumbuhnya kedua alis, tempat tumbuhnya kumis, bulu-bulu mata, dan bulu yang tumbuh di permulaan jenggot atau jambang. Nah, air tersebut wajib pula membasahi tempat tumbuhnya jenggot yang tipis, tetapi tidak wajib menyampaikan air ke tempat tumbuhnya jenggot yang lebat. Jadi yang diwajibkan itu membasahi atau menyampaikan air ke tempat tumbuh jenggot yang lebat, sedangkan untuk jenggot yang tidak lebat itu tidak diwajibkan. Nah, kemudian doa ketika membasuh wajah ini Allahumma bajid wajhi binurika yauma tabyadu wujuhu awliyaik wala tusawid wajhi bidulmatika yauma taswadu wujuhu a'daik. Ya Allah,
putihkanlah wajah saya dengan nurmu pada hari wajah-wajah kekasihmu menjadi bersinar putih, dan jangan engkau hitamkan wajah saya dengan kegelapanmu pada hari wajah-wajah musuh menjadi hitam. Atau ada yang menyebutkan doa ketika membasuh wajah ini, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh. Ada yang lebih singkat itu, tapi maksudnya sama pada. Kemudian jangan lupa membiasakan membasahi jenggot yang lebat, sebagaimana tadi udah dibahas bahwa membasuh jenggot yang lebat itu emang tidak diwajibkan, tetapi melainkan disunahkan. Cukup sekian untuk hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.